Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Yukhriju kalwar sahaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri dina poean lebaran puasa wal adha jeung lebaran mencit ilal musalla ka tempat salat wa awalu syai'in sareng ari pangheulana hiji perkara yabda'u anu ngawitan nabi bihi kana yabda'u anu ngawitan bihi kana naon as-sholatu salat summa yan syarifu tuluy maleos Kangjeng Nabi payakumu mangka ngadeg Kangjeng Nabi muqabilan nasi bari madep ka jalma-jalma wan nasu bari ari jalma-jalma ala supupihim eta tetep dina pirang-pirang jajaranana itu nas paya'izuhu maka mituturan Nabi ka nas wa ya'muruhum jeung marentah Nabi ka nas muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih yujzi'u nyukupkeun anil jama'ati ti jalma anu loba iza maru di mana-mana ngalewat jamaah ayusallima naon ayusallima yen uluk salam saha ahaduhum salah sahijina tina itu jamaah wa yujzi'u jeung nyukupkeun anil jama'ati ti jalma-jalma naon arudda yen ngajawab saha ahaduhum salah sahijina itu jamaah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ahmadu Imam Ahmad. Yusallim uluk salam saha asyagiru anu leutik alal kabiri ka jalma anu gede wal maru jeung jalma anu ngalewat alal qaidi ka jalma anu diuk wal qalilu jeung jalma anu saeutik alal katsiri ka jalma anu loba waraqibu jeung jalma anu tutumpakan alal masyi ka jalma anu lempang. Muttafaqun alaih ari ieu eta hadis muttafaqun alaih. Ya ummu ngimaman al qauma ka qaum saha aqra'uhum pang alus bacaanana pang alusna bacaan li kitabillahi aqra'uhum pang alusna bacaanana ieu qaum li kitabillahi kana kitab Allah. Paingkanu mangka lamun bukti ieu qaum bil qiraati dina bacaanana sawaan eta sarua fa'lamuhu mangka pang pinterna ieu qaum bisunnati kana hadis paingkanu mangka lamun bukti ieu qaum piti sunnati dina sunnah sawaan eta sarua fa'aqdamuhu maka pangheulana ieu qaum naonana hijratan hijrahna paingkanu mangka lamun bukti ieu qaum teh fil hijrati dina hijrahna sawaan eta sarua fa'aqdamuhu maka pangkolotna qaum naonana sinnan umurna. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim. Yaduru muter naon al ma'rufu kaalusan ala mi'ati rajulin ka 100 lalaki akhiruhum aripang akhirna itu mi'ah fihi dina ma'ruf ka awalihim eta saperti eta cara awalna ieu mi'ah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Najjar an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Yustajabu diijabah li ahadikum pikeun salah sahiji aranjeun naon ma perkara. Lam ya'jal anu teu buru-buru ieu ahad kana emma. Yaqulu ngucap ieu si ahad. Qad da'autu nyata geus ngadua kuring. Falam yustajab maka teu diijabah saha li kuring. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Yasiru kudu ngagampangkeun aranjeun wala tu'asiru jeung ulah nyulitkeun aranjeun wa basyiru jeung kudu ngabubungah aranjeun wala tunaffiru jeung ulah pisah aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Muslim. Yasfa'u bakal nyafaatan yaumal qiyamati dina poe kiamah sahal anbiya'u pirang-pirang nabi sumal ulama utuluy pirang-pirang ulama summa syuhada utuluy pirang-pirang anu maut syahid. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Majah. Ya gulamu he budak ngora ihfaz kudu ngaraksa anjeun Allah ka Gusti Allah yahfazka maka bakal ngaraksa Allah ka anjeun. Ihfaz kudu ngaraksa anjeun Allah ka Gusti Allah tajidhu maka manggihan anjeun ka Allah tajahaka kana cita-cita anjeun
Wa ida sa'alta jeung di mana-mana menta anjeun pasal mangka kudu menta anjeun Allah taala ka Gusti Allah taala. Wa ida sta'anta jeung di mana-mana menta tulung anjeun pastain maka kudu menta tulung anjeun billahi ka Gusti Allah azza anu maha mulia Allah wa jalla sareng maha agung Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Tirmidzi Imam Tirmidzi. Ya masyarus sabab he panggolongan budak ngora. Man sahajal ma istato anu kawasa ieu man mingkum ti aranjeun alba'ata kana biayana. Pal yatajawaz maka pe kawin itu man. Fa innahu mangka sayaktosna itu kawin agodu eta meuremkeun lil basori kana paningali. Wa ahsanu jeung leuwih ngaraksa lil farji kana farji. Waman sareng sajalma lam yastati anu can kawasa ieu man. Fa alaihi mangka eta tetep ka ieu man bisaumi kana puasa. Fa innahu mangka karana sayaktosna itu saum lahu pikeun ieu man teh wijaun eta megatkeun syahwat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sahala jamaatu golongan. Wallahu a'lamu bissawab.